kitu lamun maneh neuk siap bertoriko, tinggalkeun dunia, tinggalkeun jabatan, tinggalkeun tahta jeung kerajaan, hiji bae Allah kada toriko ieu mah lain insyaallah ge pamajikan ge nambah deui ge torekot mah torekot mikung bloon. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara ilmiah cerita torikoh gampang, tetapi secara praktek iyalah paling sulit. Sebab dalam zikir aya dua masalah, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah kabagi dua, aya zikir darajah tawajuh suluk, ieu sulit neangan pi jelemaeunana. Nomor kedua zikir darajah tawajuh tabarruk, ieu mah sanajan hese tetep aya insyaallah nu dicekel ku para ulama-ulama, nu cekel ku kaum-kaum anu geus menghindar tina keramaian dunia hatena. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang hirup kieu bae eueuh nu dipelakeun di jero hate atuh kieu bae rarasaan urang. Ketika sholat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan. Tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq, bakal berbeda. Ketika sholat lain deui ngarendeng akur, tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur, mungkin sora bisa akur, makharijul huruf bisa akur, berikut lagam-lagamna, tetapi kadar kolbu nu berbeda. Kitu kene ketika nyana jadi pejabat bisa akur di nyanandang jabatanana, tapi ketika bertorikoh bakal berbeda langkah-langkah kesehari-harianana di dalam melaksanakan jabatanana. Tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI anu bertorikoh, mungkin di polisi anu bertorikoh, aya insyaallah, aya di pemerintah mungkin aya nu bertorikoh, di pengusaha insyaallah. Wah cak hate asana Rijal Ramli meureun, asana Rijal Ramli asana, atawa anu kuari boga partai teh ieu bertorikoh meureun. Oh Haritanu itu mah lain Haritanu, orang taneuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang manusia selama eueuh pepelakan di jero hate, kieu lah cara urang. Tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate, naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia, bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Mantak ayat satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema bertorikoh atawa henteu, geus kadeuleu tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis ongkos jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya emang sia bogoh, atuh lain deui, marah maina ge lain deui, atuh bajuna ge ngajiripit di dieu ge embung make nu lecek, atuh make minyak seungit ge embung nang meuleung di mingguan kudu diparis bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Kitulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanyakeun kapal cinta agama atau henteu, begitu seret kapanyahoan dandim begitu kanya katingali set camat begitu naik, oh iya fotokopi bupati kanyahoan, lurah kanyahoan, segala rupa ge kanyahoan le. Oh iya 2 kali 2 pasti 4, 3 kali 3 pasti 9, kecuali Cak Habib Rojak 6 mikungnya nama. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah, tina taneuh, tina cai, tina hawa atau rih, tina nar sen. Tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis, manusia bisa bubungahan, bisa sedih,
Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter lamun di jerona di esian ku gogoreng ku kahideungan karat maksiat, ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul ria, hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena, tidak menutup kemungkinan nyana bakal berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong teu meunang kapanggih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun, mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati, mama nukang teu beres tah mama nu kos kitu teh. Lamun aya laporkeun ka Kapolres, hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu henteu terkendali di jerona, kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan angina, kerusakan hawana, kumanehanana henteu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena henteu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insya Allah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat, di eusian jero hatena ku torikoh bakal berbeda. Sebab hiji bae urang bahas angin, cik ahli torikoh lauleri la antana ma bainas samai wal ard, andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi, bau luar biasa, babauan lohir anu geus jelas, kelek teh abab teh handapeun bujur, handapeun bujal, eta mah bau jasa. Jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan, andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin, masya Allah sejuk, kuari orang ngarasakeun sejukna angin, kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak, kurang puas di puncak ka Bali, di Bali ge kurang puas ka ditu ka Amerika, ka Nusia Tilok teh teu boga duit, neangan kesejukan seperti eta. Iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat ku manusia. Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipake maksiat. Masya Allah karim. Nu paling bahaya angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata urang teh aya liang anu leutik. Ketika orang bentak nele gunung, oh gunung indah amat eta gunung, samperkeun ke orang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik orang Uzbekistan. Ya Allah, masya Allah. Nele deui ka bah ditu aya orang Cisoka Jahe anu osok di dinya teh ngajin. Kemudian nele deui aya orang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata, letik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal, mulailah di terminal dikembangkan. Urang mana eta budak nomor HP na sabaraha, lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing moal mundur kajen ku kumaha ge, rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokoknya dia kajian kumaha ku aing dibawa ke Baduy ya. Angin asup melalui lewat dia, asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup kalian celi, masya Allah, kurang diharap aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon etanya? Suara naon? Sok aja seuri, langsung nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge
walaupun orang perem suara desahan eta kadenya, di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Orang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil celik masuk ke terminal hati. Ialah lu bakal diurusan ku ahli tariqah, ialah lu bakal diurusan ku ahli ruhani, ialah ku ahli tasawuf lu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihus sufiyah. Siap ngaberesan eta cager, teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah, jangan beresan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil celi. Masya Allah, mun teu diurusan sehari-harina urang deuleu pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa, imimiti Avanza datang ka Lexus. Masya Allah, ketika orang boga duit, alhamdulillah teu boga duit lak loksun. Iya, lamun tadi urusan kol urang cilaka. Maka ayalah satu metode, tanamkan zikir di lahan zahir jeung batin, bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika orang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleuh awewe awewe makhluk Allah bau nu di imah ge bau geus maksudnya yang nambah deh gitu. Nah iyalah diatur heula ku hiji ayat teh aya di jero hate, innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sajana kahirupan dunia mah eueuh deui wati heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah urang raja, jadilah urang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia, ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga, rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Urang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil boga imah, paeh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan, imah teu milu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masya Allah, sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu kurang kuari keur dihaulan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana, sebab awalannya na teu dahar teu nginum 40 poe kuat, 40 poe 40 penting teu dahar teu nginum teh dibere kuat. Masya Allah. Coba Haji Pendi sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh selesai beres mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan, ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae, jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, aya manusia nu terkenal di alam dunia
mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah nu di dunia tadi dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatangga nagete yahuan, boro-boro tatangga saimah nagete yahuan, karena keistimewaan dirina. Tetapi horeganan di langit masyhur luar biasa, seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kaget, katujuh, tenar ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min aulia ini. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah setelah jadi wali timbul karomah, iyalah anu urang ngosok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim, lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik, nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi, salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah, ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan, setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianan, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap tadi hampura, tetap tadi hampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir, sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing teh kalau aing nu ngahapus aing keneh atuh mantak naon hapus deui. Widih, cik Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jangan aing ngangkat wali deui. Kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Titik. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan waniana mah geula ku akula bae. Aduh. Geus atuh bari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh. Nu kumaneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Nah kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge geunaheun. Resep biasa tiis perasaan tiis nu tadi dicaritakeun ku kitu mudi catatan begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku, tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ka Masyrik buku lagi panjang ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dicatatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqoh terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut tuh ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat gadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik ku Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai atuh ulama yang catat bae. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Teu bisa. Catat bae paling. Catat bae ku Tuhan Syekh Abdul Qadir. Malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta. Hei ulah kitu Abdul Qadir, hargai Allah ngibogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi anu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira atuh ke malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok bari hari Tanu atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir ge sia ulah lu campur urusan sia malaikat, urusan Allah sama pangeran, urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat.
ambo cek malaikat cacing aing urus jeung Allah. Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh-kabeh teh ngatu aing nu teu salat ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aya apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah geus kumaha sia bae atuh Abdul Qadir catetan gue catetan gunyana wah murid-murid nu beat catet anu takwa catet anu korupsi ge dicatet we kabeh catet Kapolres aya dinya Dandim aya dinya ngan ditungtung aya kabeh catetan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catetan pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu je kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah nyatetan deui tahun 2017 tahun terus dicatetan bae engke sabodo sia atuh Abdul Qadir di kos kitu mah dicatetan bae terus saha nu nyatetna kula cek Abdul Qadir coba gula mah teu paeh saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha tuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah hari nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah kata Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dok Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet jang geus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga dek cicing di hareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di ka neraka malaikat malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir guys kumaha maneh bae atuh lah dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeran mah iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyajikeun karomah terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomatan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puguh wali-wali sanga ya Allah ieu mah tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha anu leuwih luhur heueuh kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hati singkapkeun trek Masya Allah hari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah heh Abdul Qadir sujud maneh kadinya heh Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku
ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bustami dina saahna, dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi, ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak leng-leng Nabi ya urang geus jadi luhur jasa, urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak leng-leng luhur jasa hese jasa sama derajat Tuhan Nabi teu bisa dikasab tamah. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah, bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang, dirinya langsung sujud tawasul ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir, turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya, puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir bengawan Nil caian kering kerontang, orang Mesir kabeh lapor ka raja tuh bisa kukumaha, gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu, laporan ke Sidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi bangawan Nil caya. Masya Allah, cek Sidina Umar gancang carita bener we nyeun suratnya na, suratna kukula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal lima bahaya. Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui, nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia, tapi ka bangawan Nil di suratan segera bikeun ku ari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun we komo nyieun. Mohon atuh guguran we ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakeun ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di harapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua kumage. Moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ya. Surat ti Umar tah. Ha. Eta kakarek menit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu. Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu. Kumaha cek Sidina Umar, Tuan kula mah geus moal nyaritakeun Tuan leuwih nyaho. Kumaha Tuan leuwih nyaho? Aya sedek naon tuh ka dieu? Ulah yang jadi murid. Ulah yang jadi murid hayang cara Tuhan, namun sia yang cara aing moal bisa. Eta mah pamere Allah. Mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah. Adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah. Geus mah serahkeun ka aing, sabab salah bae sok hayang hebat cara aing. Bloon sia mah. Tuh sahabat ke di bloon atuh komo Haji Mamin bloon sia mah. Komo Habib Rozak mah ablaul bloon. Ya ieu mah di dia bloon kabeh.
maksudnya ibadah teh hayang hebat lain, hayang wusul ilallah, nu ngawusulkeun Allah. Wah, cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Sri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali-wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan, wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun, tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel sebab di dinya teu baroga wudu. Teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sok beberkeun deui. Iyalah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup ningali bae kiswah. Lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolam makam. Lamun geus dibere ieu lain cerita. Urang boga secuil we secuil, kemudian ditenden ieu keur carita karomah. Ditenden di pausahaan, masya Allah tuh kos kitu deui bae pan caritana. Ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan, ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan. Wallahu alam, teu kudu dicaritakeun ku Syekh Hafifuddin, ieu mah sekedar kenang-kenang. Mungkin Indonesia keur kritis, kembang kempis. Mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan, ulah aya huru-hara, damai, tentrem, sehingga naon diharapkeun ku urang negara Indonesia negara anu damai, negara anu indah, negara anu benar-benar demokrasi hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam. Hargailah Islam. Dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Islam tetap jaya, mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya, mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya, dihargai di mata dunia. Sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku sim kuring.